Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini basa Sunda kalayan judul Lalangse nu teu kapalire. Wilujeng ngaraoskeun Jangakeun kasepuhan. Hampura malum geus kolot bapa teh. Poho deui saha ngaran hidup hiji-hijina. Cekeng basa murid baheula daratang ka imah. Hayang reunian sabada lebaran. Tapi da ari kana rupa mah bapa teh taram-taram. Abdi dadang pak nu kapungkur mah kantos ditakol ku jidar pedah teu ngerjakeun tugas teh ya. Alhamdulillah ayeuna abdi damel di Sumedang ka percanten janten camat. Implengan ngawang-ngawang ka mangsa baheula. Mangsa maranehna di Saragam bodas kulau salawe tahun ka tukang. Abdi mahes ti Pak ketua OSIS kamumut bapak teh ya. Ayeuna abdi kapeto janten kanit laka lantas di Tasik. Saurang-saurang medar dirina. Aya kabungah tan wates wangeuna nyaliara sajeroeun dada. Alhamdulillah barudak teh geus jar dijelema. Cleaning WA disada. Bari ngadengekeun nu keur cacarita kuring ngilo eusina. Pingah kacida tiasa pendak deui sareng bapa. Tikawit dikaluarkeun ti sakola abdi teras ngantos-ngantos bapa sumping. Abdi teu betus ka sasaha. Tidinya sano single parent sakiatan lagi abdi ngurus buah cinta abdi sareng bapa. Putra urang ayeuna nuju namatkeun S2 di Pontianak, tempat abdi ngumbara. Mung hapuntenna moal dipendakeun sareng bapa. Leketei awak lulus tanpa tangan pangawasa. Panon dumadakan beus nolak-nolak awewe nu diuk pangjuruna.
Cak barayang sakitu anu kapihatur carios piksi mini lalangse anu teu kapalire. Tinangtos kacipta ku urang sadayana nembe nyarioskeun hiji guru anu disarumpuingan ku murid-muridna kapungkur. Murid SMA 25 tahun kapengker. Anu ayeuna mah tos jareneng aya nu janten camat, polisi sareng nu sanesna. Ieu janten kabingah kange guru mah. Langkung-langkung di pasihana naon. Guru bakal ngaros bagja nalika ningal murid-muridna kapungkur tos jareneng nyepang kalungguhan atanapi janten jalmi anu nanjung. Kitu oge guru nu aya dina carios ieu. Ngomong dina pungkasanana aya WA anu lebet ti salah sawios muridna nu aya di dinya mung teu nyarios. Tinangtos ieu hiji kajantenan anu muka di gudawang anu tos lami lita. Geningan si guru eta teh kantos ngagaduhan kahirupan tresna sarang muridna anu ngabalukarkeun si muridna eta kakandungan. Anu ngabalukarkeun si murid eta dikeluarkeun ti sakola. Si muridna eta ngantosan si guruna sumping, namun di dieu teu dicaroskeun naon alatanana guruna eta teu tanggaluar. Anu antukna hi muridna eta ngurus putrana nyalira dugi ka ayeuna. Tinangtos para mirsa sadayana ngagaduhan paraosan masing-masing ayeuna. Nah ngewa ke si guru eta keuheu karunya atanapi kumaha. Mung ukur carita. Mudah-mudahan teu aya di kieuna. Alhamdulillah simkuring parantos ngadamel carpon tina carios ieu anu mudah-mudahan tiasa didugikeun ka sadayana. Carpon kalian judulna sami nyaeta lalangse anu teu kapalire. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.